aya nu ka warung neme teh bade meser obat ku pribados ditaros bah hoyong obat naon ari saur anjeunna teh jang aduh tulungan ieu abah nyeri huntu jadi deui teuing iraha ieu huntu panggih jeung si sanu deui teh karasa sasanudan cik menta obat anu kawas kamari anu jitu anu ampuh di dahar teh langsung geuninganan cager teuing naon teh obatna abah mah poho deui oh meureun bah ieu tah obatna heuh tah eta bener jang kamari oge keur sesenudan ngadahar eta teh langsung cager sabaraha teh jang hargana teh ah murah bah ngan kur 5.000 perak heueuh tah pulangan 5.000 dicanak obatna teh digaleh ku anjeunna ngan sateu acan anjeunna angkat ku sim kuring disauran deui bah punten nya bah sateu acan abah nuang eta obat abah kedah ngalereskeun jeung ngaluruskeun heula kana patekadan jeung kayakinan abah nya kumaha kitu jang tekad jeung kayakinan abah naha salah jeung salahna ceuk saha abah salahna ceuk agama lain ceuk kuring nah kumaha salahna eta abah salah abah teh cigana dina hate abah boga tekad jeung kayakinan yen anu nyageurkeun kana panyakit nyeri huntu abah teh eta obat padahal mah bah obat mah teu boga kakuatan pikeun nyageurkeun anu boga kakuatan pikeun nyageurkeun mah eueuh deui iwal ti Gusti Allah eta mah ala kadar syariat lamun abah teh mah geus ngadahar eta obat langsung cager syariat hakikat mah Allah anu ngadamangkeunana oh kitu jang heueuh eta teh bah padamelan Allah anu muhtar disebutna teh sabab padamelan Allah teh aya anu muhtar aya anu mudtor anu mukhtar nyaeta padamelan Allah anu disambungkeun jeung daya ikhtiarna makhluk lamun nu mudtor mah padamelan Allah anu henteu disambungkeun jeung daya ikhtiarna makhluk muhtar mah contona nyaeta bieu saperti cageurna abah tina nyeri huntu syariat ngadahar eta obat Allah ngadamel kacageuran disambungkeun jeung daya ikhtiar abah ngadahar eta obat atawa model Allah ngadamel beunghar disambungkeun jeung naon jeung daya ikhtiarna abah dina kasab jeung usaha jeung sajaba-jabana Allah ayeuna ngadamel seubeuh disambungkeun jeung datangna kadaharan kana patuangan Allah ngadamel seger disambungkeun jeung naon jeung datangna cai kana ti qoro teh anu mukhtar nu mudtor model kumaha Allah ngadamel langit Allah ngadamel bumi Allah ngadamel manusia aya lalaki aya awewe tah mah teu disambungkeun jeung daya ikhtiarna makhluk sabab makhluk moal aya nu bisa ngadamel eta mah mudtor bisi kurang kuat bah dalilna dina Al-Qur'an pikeun padamelan Allah anu mukhtar mah samodel aya dina surat Al-Baqarah ayat 286 laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat anu pihartoseunana bah manfaat jeung madaratna pikeun awak teh eta ku kasabna tuh nya disambungkeun jeung naon jeung kasab urang makhlukna atanapi dina ayat anu sanes aya samodel mana wala tulqu biaidikum ila tahlukah anu pihartoseunana ulah nibakeun aranjeun kabeh kana kacilakaan karuksakan ari anu ngadamel cilaka jeung ruksak saha bah Allah ngan disambungkeun heula jeung daya ikhtiarna urang tuh atanapi dina ayat anu sanes innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim anu pihartosana saestuna Allah moal ngarobah kaayaan kaum-kaum sehingga eta kaum ngarobahna ku awakna masing-masing eta kaum tuh nya aya sambungan jeung naon jeung daya ikhtiarna makhluk atanapi Allah nyebatkeun dina ayat anu sajen doharol fasadu fil bari wal bahri bi aidinnas
timbulna dohirna karusakan di daratan jeung di lautan teh eta ku tangan-tanganna manusia. Allah anu ngadamar ruksak jeung kacilakaan kusabab naon disamungkeun jeung daya ikhtiarna manusia. Tuh eta anu muhtar teh dalilna dina Al-Qur'an. Tabah lamun dalilna padamelan Allah anu mudhor mah aya dina surat At-Taubah ayat 51. Sakumaha pidauh Allah, "Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Anu pihartoseunana caritakeun ku anjeun Muhammad moal keuna ka urang sararea kajaba perkara anu geus mastikeun Allah ka urang sararea. Jeung ka Gusti Allah kudu tawakal sakabeh jalma mukmin. Tah ku katerangan eta eta teh yen seuneu moal bisa nyieun tutung, dahareun moal bisa nyieun seubeuh, tuluy ayeuna peso moal bisa nyieun raheut kajaba eta teh papasten kakuatan padamelanana Allah. Jadi lamun Abah cager tina nyeri huntu teh anu nyageurkeun teh nyaeta Gusti Allah, lain obat bah gitu. Lamun Abah boga tekad cager nyeri huntu teh ku obat eta teh kaasupkeun kana naon, kana ayeuna kaum Mu'tazilah kafir Khawarij. Sabab manehna mah boga tekad yen tutung teh ku seuneu, yen seubeuh teh ku kadaharan, yen raheut teh ku peso bah gitu. Sumana udzubillah urang kaasupkeun kana kafirnya sing ditebihkeun jeung deui kade deui bah urang kaasupkeun kana kaum Jabariyah, kafir Jabariyah. Nu kumaha kafir Jabariyah? Ari kafir Jabariyah mah bah nyaeta lamun tea mah gering teh tara ngadahar obat, da geus dikeresakeun ku Gusti Allah cenah. Edek Islam, edek Yahudi, dek Nasrani eueuh syariat jang buat asup Islam, da geus ditakdirkeun ku Gusti Allah kitu cenah. Ceuk gohalna mah dek paeh dek hirup oge kumaha Allah, tah eta kafir Jabariyah ulah teh nya. Ulah samodel kitu doraka eta teh. Sebagai jalma golongan anu salamat mah bah lamun gering sareatan ku obat, lamun lapar sareatan ku dahar. Ngan ulah boga tekad yen seubeuh teh ku kadaharan, yen cager tina gering teh ayeuna ku obat. Itu ari golongan anu salamat mah bah nya. Tah ayeuna mah sok mangga geura uwih ka ditu luruskeun manah Abah sing yakin yen Allah anu gaduh padamelan Allah mah bah wahdaniyat. Itunya bah mangga geura uwih wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.